Sip, ngaladukan sip. Harang bapak kau aus siti koro ya. Aduh tuh bisa naik bro, pan latihannya kayak bang jadi hansip, batu latihan nembak dan latihan naik. Baru naik kelapa. Aing hoi. Kau bina-bina teuing dia hirup teuing dari itu bisa naik mari naik bikang bisa dia. Ngabila kena jubur-jubur kuda ditekan. Mas bapak nu naik jadi hansip tebugna naon. Kau bina-bina teuing. Ngatu bede gede. Rami ya. Tebuguk naik gitu pan. Ngena. Ulah bro. Lah. Lagi bro. Jarun kita naik. Pongo. Di mana gitu limas meureun. Limas melatihan nembak. Apa yang biasanya gitu? Kalau tek mah. Jarun kita naik. Oh wah, di mana ge jarun naik kelapa. Ande secina retel doang. Otakan. Kemana ya hangsip dak yo? Tergera nyampur be ka saung hangsip yo. Gara rati tama saya tahu oh. Untuk diberi uang makan gua ti. Lalaka leke luka leke jelema. Assalamualaikum. Salam. Agar. Atuh lain kebal amat jeung sip. Sibuk. Tadi di Arab bae. Sibuk kan sip. Di dieu ngeunahon. Dan ieu tempat naon ieu ja aneh amat ya, Ro. Atuh bisik eta mah boga cem-ceman sip ka dieu bae bawa. Bisik ieu kitu open BO naon gitu. Bawa bae ka dieu. Tempat aman, Bapak mah loba tempat mah. Nah ini jadi tabib apa naon jeung wiro sablang jeung sauna mah, Ro. Saker niiskeun heula keur ulah di kantor keur kieu mah urang halanan. Oh, siap. Saung bae halanan. Nya ulah geuleuh kontak ji. Itu tadi ke teleponan. Ya LSM 4 bet BKI mah. Nya ono kieu mah. Nek naon LSM nek naon? Nyar jaro jeung hansip cenah. Nyar naon teh LSM sok. Kan colah bae. Awas si urang di bae. Awas di bae halan di dieu. Nah, terus ya ada kayak nampingan galang segala macam aturik nampingan galang mah dia ulah ku pacul ku duit. Aduh, oh ampun. Woi, naon di nampingan galang ya ku pacul. Ai, nampingan galangan mah ku duit ulah ku pacul. Atuh kumaha Kak tadi tampingan mah aja ya bala ya, tadi tampingan mah kumaha ya. Ulah rosa-rosa pan di tanah aing dia tuh. Waduh, kumaha jeung dia. Atuh jahan teh ge ngan setik doang tah. Kumaha kitu? Dia lain kitu carana jeung pengen kadek kayak gitu. Tolong, Ro. Wih, sip ayeuna minta tulung tah. Masyarakat meureun eta. Kalaparan teh naon? Janji tulung roroan kitu naon eta. Lain kalaparan meureun, Ro. Atuh coba ditong. Kayak aja lemon coba kayak tadi. Tong lah gitu. Nani hareng ceng kunaon muji istighfar la ilaha illallah naon sip udang jadi polongo udang woi atuh eta suku kajaro ke lagu naon Lah ini jelema edan teh naon, Ro? atuh coba ditanya nane eta jelema kunaon kesurupan teh naon Ada tentang dobel juga nangkel naon ya. Lain pokok orang nek kadek ku jelema ieu tadi ya, maka orang lumpat tuh berbusan ka dieu lah ya, kami tolong ka jaro jeung ka hansip ieu lah. Kayak masalah naon nek dikadek segala ceng kunaon jelema mek mun kuda kadek oh zaman kuda kadek kori mah mesti zaman kori mah jalur hukum kori mah nu lain-lain kori mah sip ditanya masalah naon tanya nek dikadek-kadek usaha Lain sanur kadek nak itu.
dukun awong nek kadek urang eta tadi. Lain ya kumaya ro apa teangkeun pakai keranda apa pakai dijemput kumaya damaikan masyarakat lawan ro tetap bae warga orang keneh. Atuh eta mah teangkeun bae anu nek ngadekna saha gitu. Bawa bae ka di kantor ka Bapak hareupeun ka Bapak. Urang uruskeun maksudna damaikeun atuh nu lain-lain ge pan meureun atuh masyarakat urang nek aya ceuli nek ceulian ge. Gitu. Nek burung jeung tenaga masyarakat urang kudu dibenerkeun. Eta mah teangkeun bae ngan ngaran ka awong teh. Urang argumenna di dieu ngobrolna kitu. Di saung Padepokan Ah. Hei, wartawan coba dia dia coba ingin tulungan dia. Aya masalah ya budak tuh etaan galengan. Masalahnya apa, Bang? Assalamualaikum, Bawang. Ma Tegar. Salam. Bawang Tegar. Cager. Lain dia keamanan ku Jaro punguh ge titah ka kantor desa ku jeung Jaro. Enon bae teh Jaro jadi perintah ku Jaro. Abawang teh kantor desa atuh. Atuh, aya naon cenah tuh bereskeun tah masalah galengan tah. Oh, maksudnya musyawarah di itu bae di Padepokan Jaro. Ah, geus ayo. Ayo. Hei, Ro. Weh, ka awong ilin. Cager awak mah. Calik. Calik. Bro, Dak yuk jap. Mau manukah keh ka awong. Dekengan. Wih, dak Ro, Cagar. cager sip jaro mah. Ro, ini apa masalah sekarang, Ro? Rame-rame kita di sini nih. Ada si Awong ngejar si Yogi pakai golok segala. Ada apa masalahnya, Ro? Pengen tahu saya. Ih, nah ini ormas dak rada oon meureun nanya ka Jaro teh nyahoana naon? Bu justru ku angsip beuti tadi uruskeun pen Jaro teh nyahoana naon kalau nanya ka Jaro. Ro, ini pengennya kayak gimana, Ro? Sip. Jangan nguap aja lo. Dengerin gua ngomong. Ini iya. Gimana ceritanya nih? Lu ini masalah Awong, masalah Yogi gimana ceritanya nih? Ini kue gantung. Ini masalah albati gua nanti. Gantung mau. Jangan. Gimana cerita, Ro? Atau ya diberesin lah. Kalau nggak diberesin bagaimana? Nggak bakaran beres masalah. Ge, Aceng ka dia, deketan Aceng ka dia, dirinya, di belah dinya bae. Ka dia Aceng. Deketan, dibereskan ke Bapak tenang bae. Jeung naon aya Jaro, ari teh bisa ngabereskeun ka masyarakat mah. Nges senang bae, urang bereskeun di dia uruskeun. Ari saleketan bae hangsip naon di kitu. Siap, Bro, siap. Ah, yang diuk nya di handap ku dusun. Sekadolon datang ka rumisan kabeh. Nah, aman kok, Bro. Nu hiji kumis pepleng, panu hiji buuk dong cangkakak. Kumaha? Iya butan aing ya audisi di sagetan bae ya atuh nek melitana mah ulah ku pacul kudu duit ku Mas. Tah bereskeun Ro eta kumaha eta? Kayak tenang kawang tenang. Kayak orang bereskeun masalah ieu, urang musyawarahkeun. Engke sip eta sibuk beureum eta nya anu dong cangkakak tah. Keupulan bae kayak burung beresek bae beureum. Oh, ngisi ulah loba tinggal nyek gitu maksudna. Kabat engkena utur LSM sila ka tuh aing ujung-ujungna mah ieu pan geus besek beureuman bae engke nya. Gitu. Jadi ameh iya Yogi Aceng ge atau Aceng ulah ieu teh kana galengan nya ulah rasa-rasa lah gitu atuh nek mapas bae jukutna bae anu dipapas ulah jeung taneuh-taneuhna gitu heeh kawong meureun cenah mau tarima gitulah Parah, iko baca ronyo kok. Ambo jauh-jauh datang dari kamari ada cerita masalah tanah baca kok. Kan salah saya main dah kau salah saya amon. Ya, baca ronyo kok. Salah saya main dah. Parah. Karawang sip naon ieu kumaha nek beres masalahna ieu ya teu ka hati jeung bahasana ge kunaon ieu Lain ja ambo jeung mau ambo lagi hantu jeung eta nyaho aing ambo naon maksudnya ya ormas naon ieu bahasana kieu atuh moal beres-beres masalah kieu atuh urang pan bapak meureun teu ngarti meureun bahasana bae waluh biasa tama waluh teu di dapur oh geus burung bakalan bae waluh taleor ta burung oh segera balik kukuk mun aya mah Lagi kumaha Ro inges kieu Ro jasieun kami mah ye damai tah kumaha Ro kieu sieun kami mah Ro ye geus senang bae Aceng mah ge tenang bae emang urusan bapak ya mah soalnya eta mah lain lawanan Yogi cangkakak eta mah seulang seguk teh nya ulang seguk guk buk cenah kitu lah ieu jelemana satuana itu ngomongna bahasa ge naon jeung bahasa cingcoeh lain Cina lain naon lain wah kitu naon geus kae tenang bae eta mah masalah ieu mah kage ku leor bae ge beres kage ieu mah embukna beureum tah pirang tah parah kini baca ronyo kok kayak ndak selesai kok masalah Awong sama Yogi kok kena kan diselesain no amon kayak kau ke polsek baca itu aja kok kasih sampel ndak parah onde mande
Ya udah, saya tahu. Maksud Bapak saya tahu. Bapak jangan keras-keras. Bapak jangan ngotot-ngotot. Tujuan Bapak saya tahu. Bapak pingin ini. Pingin ini yang dicari. Kalau yang ini mah Bapak kasih ngehenen. Tahu aja lu. Iya. Makanya Bapak udah diem aja. Nges udah. Sip, cokot bae kukuk di dapur. Bekalan kukuk bae. Kukuk bae jeung leornya. Oh, itu menaon. Teu kudu ada barahakan. Kukuk bae. Kukuk. Ulah nu ngora nu kolot ya. Ciri khas Rangkas gitu ya. Oh, nges bejakeun. Oleh-oleh dari Rangkas Palurah gitu. Akan dia manukah poin dibere. Leor dia. Akan udah leor tap. Ro, lain. Oh, itu lo. Bapak. Oh, sih. Nges sih. Kadi bakal dia kali. Manukah kah ya? Udah. Apa kok pelura? Ini oleh-oleh dari Bapak. Wah, pokok Ini bawa sama udah ya. Ke Padang. Untuk apa kok pelura? Ya, untuk oleh-oleh dari Bapak. Duh. Gitu. Nih, Gampang itu mah. Ini aja dulu. Ntar itu mah kan punya nomor rekening. buat pelura aja lah. Coba ini ada. Ini namanya kukuk sarundeng. Tahu nggak sarundeng? Ini udah dikremasi nih. Nggak tahu ambo. Ini kalau dimasak di Padang onde mande enak bener ini udah. Nggak tahu ambo ikono. Ambo tahunya Kalau nggak percaya tanya sama Usro. Usro pasti tahu kukuk. rokok aja lah. Masih udah malah kacetot yang ngerokok deh. Woi, atau mau rokok hasib bro? Atuh teu nyaho. Alabatan Amsor. Ini udah nih. Ya Ro. Ro. Yang penting beres ya selesai Ro ya. Sampai selesai masalah kok. Iya. Ambo payi lu. Iya. Lanjing data ngomong nak dong burat amatnya. Ambo payi lu Ro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng kacelakak bundu tanan jeung eta jelema. Mas Ceng Aceng Yogi kuari nama mentah hampura be ka Awong. Gitu. Memang kesalahan mah di Yogi gitu. Rasa teuing meureun nampingana gitu. Ka Awong teu tarima geus. Mentah hampura bae. Ala kadarna mentah hampura ieu jeung urang teu meuli gitu. Mentah hampura be ka Awong. Burung-burung banyak. Lain kali ulah kieu kitu andinya. Moal. Angges.